Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaking sadaya kelas 10 anu kusim kuring ditika cinta. Ayeuna urang sasarengan diajar basa Sunda dina materi wawancara. Sampurasun simkuring pun Rini Mutiawidaningsi salaku pangajar basa Sunda di SMA Hiji Pangalengan. Wawancara kompetensi dasar anu kahiji 3.5 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara. 4.5 merancang, melakukan, dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Tujuan pembelajaran: setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara, serta mampu merancang, melakukan, dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Wangenan wawancara. Wawancara atanapi dina bahasa Inggrisna interview nyaeta paguneman antara dua urang atawa leuwih sarta lumangsung antara anu diwawancara atanapi narasumber jeung nu ngawawancara. Tujuanana nyaeta pikeun meunangkeun informasi atawa katerangan ti nu diwawancara. Dina emprona wawancara, anu ngawawancara nepikeun sababaraha pananya anu kudu dijawab ku nu diwawancara. Jenis-jenis wawancara. Anu kahiji aya wawancara bebas. Dina wawancara bebas, anu ngawawancara teh bisa bebas nanyakeun naon bae ka nu diwawancara. Sanajan kitu tetep bae urang kudu saluyu jeung tujuan wawancara katut katerangan anu dipiharep ti nu diwawancara. Janten henteu mengpar tina tujuan awal atanapi topik wawancara hideup. Anu kadua aya wawancara kauger. Dina wawancara kauger mah anu ngawawancara teh geus dibahanan daftar pertanyaan atawa patalekan anu lengkep katut wicikanana anu jentre. Janten sate acan hideup ngawawancara. Dina jenis wawancara kauger ieu mah hideup kedah nataharkeun heula patalekan-patalekan atanapi pertanyaan-pertanyaan naon wae anu bade didugikeun ka narasumber. Salajengna aya wawancara bebas kauger. Dina wawancara bebas kauger mah anu ngawawancara teh ngombinasikeun antara wawancara bebas jeung wawancara kauger. Anu ngawawancarana geus mawa padoman ngeunaan naon wae anu kudu ditanyakeun sacara gurat badagna. Tapi dina prakna mah dipasrahkeun ka nu ngawawancara. Kaasup heula pandeurina katut pertanyaan liana anu leuwih teleb. Anu penting mah henteu mengpar tina jejer jeung tujuan wawancara. Tah dina wawancara bebas kauger ieu mah nyaeta kombinasi antara wawancara bebas jeung wawancara kauger. Janten sate acan ngawawancara hideup tos gaduh topik atanapi patalekan-patalekan anu aya kaitanana sareng topik wawancara hideup. Sanes kitu dina prak-prakana mah hideup tiasa nambihan deui pertanyaan-pertanyaan naon anu bade didugikeun ka narasumber, tapi kedah luyu sareng topik anu tos disiapkeun ti anggalna. Janten tiasa ditambihan ku pertanyaan-pertanyaan di saluareun anu tos diserat sate acanna. Salajengna aya sikap-sikap anu kudu dipiboga ku nu ngawawancara. Anu kahiji netral. Anu ngawawancara teh teu kudu ngomentaran satuju atawa teu satuju kana jawaban atanapi informasi anu ditepikeun ku nu diwawancara.
Nu kadua ramah. Anu ngawawancara tangtos wae urang kudu tiasa nyiptakeun suasana anu mata kataji anu arek atawa keur diwawancara. Katilu adil. Anu ngawawancara kudu bisa adil ka sakabeh anu diwawancara. Upamana anu diwawancara leuwih ti saurang, ulah pilih kasih. Janten misalkan aya 2 urang narasumber tah saena mah urang kedah aya sikap adil. Kaopat nyingkahan karengkeun. Anu ngawawancara kudu sateka polah nyingkahan suasana anu rengkeng, ulah nepikeun ka anu diwawancara ngarasa didakwa atawa keur diuji. Nah, aya kaitanana ya sareng anu poin nomor 2. Urang teh kedah ramah, sopan santun, ngagunakeun bahasa anu sopan anu lemes. Nah, salajengna aya lengkah-lengkah wawancara. Tahap tatan-tatan atanapi tatahar anu kahiji nangtukeun jejer atawa topik wawancara. Nu kadua nangtukeun tujuan wawancara. Nu katilu nangtukeun narasumber. Ieu ya kaitanana pisan sareng topik anu kahiji atanapi poin nu kahiji nyata nangtukeun jejer atanapi topik. Janten narasumberna hideuk henteu lepat. Kaopat ngararencang pertanyaan, nyusun daftar pertanyaan atanapi patalekan, nyiapkeun pakakas wawancara, diantawisna alat tulis, alat rekam, sapertos HP, kamera, sareng sajabina. Oge persiapan sejenna. Sareng nyieun janji jeung nu rek diwawancara. Tah ieu lebet kana sopan santunnya. Satiasa mah hideuk kedah nyieun janji heula sareng nu diwawancara. Salajengna tahap prakna wawancara. Kahiji hideuk satiasa mah kedah datang tepat waktu, luyu sareng nu tos dijanjikeun sateu acana. Nomor 2 ngagunakeun pakaian anu sopan tu rapi. Ngawanohkeun diri ka narasumber, nepikeun pasoalan nu ditanyakeun naon wae. Wawancara dimimitian ku ngajukeun pertanyaan anu enteng heula. Saterasna sumangga hideuk ngajukeun patalekan atanapi pertanyaan anu langkung teleb deui. Salajengna ngajukeun pertanyaan kalawan antare sopan sareng taya kesan ngadakwa atawa keur nguji. Regepkeun sing regep jawaban ti narasumber sareng ulah asa-asa ngajukeun pertanyaan anyar anu muncul dumasar kana katerangan ti narasumber. Tong poho mere kasempatan ka narasumber pikeun nepikeun hal-hal anu can kaguar dina wawancara. Nah, misalkan hideuk aya patalekan-patalekan anu sejenna disaluareun anu tos disiapkeun tadi, sumangga hideuk mere kesempatan oge ka narasumber pikeun nepikeun hal-hal atanapi informasi sejen ngeunaan topik anu tos ditangtoskeun ku hideuk. Anu pamungkas rengseng wawancara, tong poho nganuhunkeun ka narasumber bari sakalian sasadu. Bilih aya kasalahan dina salila lumangsungna wawancara. Nah, mun sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Upami aya kalepatan mudah dihapunten. Oge patalekan-patalekan mah sumangga tiasa ku urang disawalakeun dina chat grup atanapi di kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.